Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanes mung dicomantan. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna si kamileung dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-48. Mudah-mudahan kowe aya sada dongeng sunat sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggeberah maneh buran kaum mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disukurakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resepkeun seni budaya Sunda eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra saperlu teh nyangkolong teh kana waktos mangga urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh ieu dongeng teh. Para mitra kaum dangu sadaya, kahirupan si kamileung sanggeus kawin anu cit nu dititah tetep renggenek di eta kerajaan Jintang Tuna nyata di kerajaan aya sapoe dua poe tilu poe sabulan si kamileung harita aya di atapi tempatan. Dina hiji waktu si kamileung anu ngarasa teu betah asa teu bebas lantaran eta tempat maksudna lain kerajaan manusia. Sanajan sagala aya sanajan sagala mewah tapi teuing keur si kamileung anu biasa hirup bebas tetep we lantukna si kamileung harita bebeja anu jadi kolotna dia tapi tempatan dia raja anu geus diakui bapak Nyimas dia lopa nyaetana Prabu Jagatnata. Si kamileung dina isuk-isuk harita anu karasana teh isuk-isuk we meureunna sabab dia teh kerajaan teu apal isuk teu apal beurang teu apal peuting. Berang jeung peuting sarua caangna. Si kamileung anu nyampeurkeun ka hiji rohangan anu mana eta rohangan teh nu dipake calik ku Gusti Prabu Jagatnata. Si kamileung ngadeuheus jeung nu jadi pamajikanana kanu jadi kolot nah geus ngakuna oge papa ama geus ngakuna oge kabawakeun ku dia loba. Kedatangan si kamileung Tang Tuna jadi perhatian ku para ponggawa ku para menteri jeung Kipatih nyaetana Kipatih Saktadanar. Si kamileung harita gek diuk dina kursi anu kacida pisan empuk tur gede nya kitu deui pamajikanana yah loba. Pok si kamileung harita ngomong ka Gusti Prabu Jagatnata. Aduh ama kuring teh geus aya di ieu karaton teh aya kana sabulana lamun dihitung-hitung mah. Bener kamileung anjeun ayana di ieu karaton teh kurang leuwih sabulan ti saprak hidep kawin we jeung dia lopa. Nah aya naon bangun anu aya nu rek dibejakeun ka ama. Jadi kieu uing teh sanajan uing dibetah-betah dibete-bete di ieu tempat tapi tetep uing teu betah sabab ieu tempat teh lain tempat bangsa manusia keur kawas uing. Da uing mah masih keneh normal atuh da. Terus uing teh ayeuna arek kaluar ti bangga ti dieu istana rek mawa pemajikan uing kumenang di alam manusia uing teh da. Kamileung ama moal arek nyarek moal arek nitah da memangnya na hidup bangsa manusia anu tangtu naoge kudu gaul jeung bangsa manusia silih tulungan jeung sasama manusia
ama moal arek teu nyarek cung teh teuing arek ka mana-mana ge hidup ayeuna jeung pamajikanana hidup tinggal ngamalkeun ilmu anu salama sabulan ku ama geus dikerahkeun geus dibikeun ka hidup ilmu agama tangtuna bikeun kahirupan hidup di alam dunya jeung di akhirat engke sabab jelema teh moal meleke moal megar jiga orai hideung hidup bakal nemu ku ajal dina waktuna lamun geus disampeur bakal mulih ka jati mulang ka asal balik kana taneuh anu geus mana manusia diciptakeun tina taneuh narek ka mana hidup ayeuna nya wing teh beureun ayeuna mah da wing teh kasebutkeun boga kolot salama ieu geus ditinggalkeun duka sabaraha taun lilana wing ninggalkeun kolot wing loba aya keneh di kieuna tawa eueuhna wing teh ngarasa sedih sabenerna mah hayang papangijeng kolot tapi dah heueuh tugas oeng oge kanan memang berat nya mudah-mudahan we indung jeung bapa wing teh masih keneh aya di kieuna jadi wing teh samemeh wing ngalaksanakeun tugas wing hirup nu sabenerna hirup di alam manusia di alam jalma wing ek papangihan heula jeung nu jadi kolot minta dihampura kana jadi kolot sujud kana syukur jadi kolot sabab tangkal darajat teh iwati kolot beureunan bener kolot anu memang bisa disebutkeun tunggul rahayu tangkalna darajat kolot mantak aya nu disebut surga aya dina talapak kaki nu jadi inung surga aya dina talapak suku nu jadi inung inung anu ngandung bapa nu ngayuga dikandung 8 bulan gunal genol urang manusia kabeh datangna tinu jadi inung bapa anu jadi ngayugana sanajan bapa anu ngayuga tetep surga mah cenah aya dina talapak suku nu jadi inung ku beratna urang ngandung inung urang 8 bulan undal genol teu ngingetkeun kana paeh teu ngingetkeun kana itu kana ieu na nu penting si jabang bayi nu aya dina kandungan nu jadi inung teh salamet ngajuruna nu jadi inung kana sagala rupa pabetot-betot jeung ajal bakating ku nyeri ngalahirkeun manusia borojol si jabang bayi ka alam dunya diurus teu sirikna ditatap diusap diemple-emple ngek tengah peuting korunung inungna hudang bapakna nyangkere we bari ngacai rajin kadenge ku bapakna nyiku si dede hudang koronong inungna ngoronang nyusuan tengah peuting sorangan bapakna mah nyangkere giliran balik deui kana kasur giliran bapakna nu ngageuingkeun anak papa hudang cenah teu bisa kumaha kewajiban anu jadi pamajikan daek teu dae kitu jeung kituna we nepikakeun urang dewasa geus dewasa tetel anak nu baheula diurus dileuti dihuapan disusuan inung anu teu mikirkeun kasalamatan dirina nu penting anakna bisa bagja nu penting anakna bisa salamet geus gede ngegel kanu jadi inung jeung bapakna masih keneh eta inung teh ngabela kanu jadi anak da anak ngaranna ge moal bisa dileungitkeun sakumaha goblogna sakumaha edana nu jadi anak tetep anu jadi indung jeung bapa mah masih keneh we bijak kanu jadi anak sanajan hatena ceurik nyanya nya gitu
Jadi hidup teh ayeuna arek mulang ka kampung halaman hidup nya sabab uing teh ingat kana papadon we nyati ama nyati mana-mana we sabab geuning uing ngalalana teh kieu menang ilmu teh rupa-rupa ilmu kahirupan uing ilmu batin ilmu kajak kadikjayaan anu geus jelas we ngangkat derajat uing ayeuna sanajan uing hirup ayan kieu-kieu keneh we sing sabar hirup teh pinuh tantangan manusia keur hirup teh usaha manusia ngajangelekna ka alam dunya teh pikeun paeh teh keur hirup di alam kalangkengan nya itu iraha hidup rek init ayeuna we sabab ieu mah teu apa beurang jeung peuting atuh di dieu mah bingung uing teh eueuh bedug di dieu mah nanaon di dieu mah ari anu adan deui ama kacida pisan bungahna lain bungah pidah hidup rek ini tapi hidup bungah ama teh kulantaran masih kena inget kana papadon ingat karena ajaran-ajaran Al-Quran ajaran-ajaran agama Islam anu pernah ku hidup diajar sanajan hidup diajar bari lelempangan bari lelumpatan tapi tetap nyerap karena hati hidup nya memang kitu tuh da uing mah uing teh inget ka guru uing sabab kajeun kumaha oge anu mawa kana kahirupan uing ayeuna teh nyaeta guru uing nu mimiti anu ngaranna Baeot tuh ka aya keneh di kieuna duka eueuh sakabeh anu disebutan ku hidup tangtu aya di kieuna lamun hidup ayeuna rek mulang bral ama di dieu ngadoakeun atuh lamun hidup hayang papangih jeung ama tinggal datang ka ieu nagara dina sakotret kayu api hidup tangtu bisa datang tur asup ka ieu nagara nya nya uing teh ayeuna mah kitu we ek mau pamajikan uing we uing teh beureunan ya mana rek milu ka uing ya kang manyanyat dia mah ngiring ka mana-mana oge sanajan kalian cocopet oge pare ngiring we dia mah tangtu beureunan pamajikan hidup teh dia lopa nya kameureunnan salaki ini ka mana kitu tangtuna wajib nuturkeun kudu nutur awewe mah dulang tinane kumaha salaki ek beureum arek goreng arek hade rek alus inti nama pamajikan jeung salaki teh kudu sa idologi tapi ulah kana kagorengan salaki nipu ditutupan kudu jadi pamajikan biasa nakit karanda saidolohi mah laki mau ditutupan pas hansip datang ya gitu dia anak tutupan kudu jadi indungna ulah tapi dah hese ngan usaha mah kawirang nu jadi salaki wirang oge jang nu jadi pamajikan lantaran hidup geus keluarga nyeri nu jadi pamajikan nyeri oge nu jadi salaki tangtu lamun hidup ayeuna rek indit bral mengpeng ayeuna kaayaan di luar aman henteu hujan henteu naon maksudna di alam manusia hidup boga kemampuan boga keahengan boga kehebatan anu bisa ku hidup ayeuna dijalankeun ka alam manusia di alam manusia perkara hidup hirup di alam manusia rek di mana cicing tangtu hidup bakal nyieun tempat di akhirna engke hiji tempat anu teu diduga hiji tempat anu teu dinyana
hidup jelas-jelas ayeuna geus jadi hiji pamimpin jawara di tanah Jawa. Ngaran hidup geus nepi ka mana-mana anu tangtu moal aya hiji jalma anu mampu tur ngaganggu ka hidup. Sanggeus kajadian hidup tarung jeung hiji aki-aki anu ngaranna Eyang Pancarpat. Kaajaiban hidup bakal tumiba, naon anu dipikahayang ku hidup bakal kalaksanakeun. Kasep geulis. Emang uing bakal jadi naon kena? Bakal jadi kutu. Sok naon teh. Hidup geus ditakdirkeun bakal jadi hiji raja anu kacida gagah tur saktina, anu moal jauh ti nagara ieu. Di mana? Hidup tarung di mana? Di Jati Kameling. Eta Jati Kameling anu ayeuna geus jadi situ teh bakal jadi hiji kerajaan tina waktu nu bakal datang, nyaeta kerajaan Jati Kameling. Teu bisa embung. Hidup oge bakal bubuara di eta pitempatan. Piraku. Tong pirak. Sabab hidup geus aya titis tulisna. Hidup bakal mimpin di ieu pitempatan di tanah Jawa ieu. Hidup bakal jadi hiji raja anu diperhitungkeun. Tapi dina hiji waktu bakal aya nu nyusul-nyusul ka hidup. Tong aneh, entong bingung, entong jadi papaseaan jeung pamajikan lamun dina hiji waktu aya nu ngaku yen ka hidup teh mangrupakeun anak. Anak Saha amat? Anakna si Kamileung tangtuna salaki hidup. Kamileung. Make jeung wakil ka uing ieu teh. Uing mah dan cana naon kamanebat ka maneh hungkung uing mah. Supaya hidup henteu jadi tanda tanya anak ama ya loba dengekeun ama ieu. Ek dijelaskeun ti ayeuna. Beh jelas sajelas-jelasna supaya hidup henteu pinuh pertanyaan. Si Kamileung teh sarua jeung pandita. Si Kamileung jalma nu gagah tur sakti, naon wae bisa kajadian. Dina mangsana engke bakal aya jalma anu neangan ngaran si Kamileung tur ngaku eta bapa. Duka ti mana asalna, duka saha ngaranna ngan anu jelas hiji satria nu gagah sakti manraguna anu elmuna sarua jeung hidup Kamileung. Saha kira-kirana? Mah teu hafal sahana. Ngan dina hiji waktu kurang leuwih ti ayeuna 20 tahun hidup bakal aya nu neangan. Dina waktu 20 tahun eta hidup geus ngabogaan hiji karajaan anu gagah sakti tur gede ngawasa di tanah Jawa nu ngaranna Karajaan Jati Kameling. Geus teu bisa ditolak. Nah, panan jadi situ tamah. Ayeuna jadi situ teh. Hiji waktu hidup bakal bubuara di eta pitempatan sanggeus datang ka kampung hidup. Aya angin anu mawa ka hidup betah di eta pitempatan kabawa ku si jabang bayi nu aya dina beuteung jadi pamajikan hidup. Geus teu kudu omong deui. Lamun ayeuna rek mangkat bral mangkat amat ngadoakeun sakabeh nu aya di nagara aya ngadoakeun ka hidup. Sajabat tinggal doakeun teh bakal nganterkeun tur neuteup ka hidup sanajan ti kajauh. Ama, dia menikah tidak pisan sedihna ama. Tong sedih geulis. Hiji waktu ama jeung hidup tetep bakal bisa papanggih. Sanajan dina wujud anu lain, sanajan dina rupa anu beda. Hidup anak ama, ama anak hidup anak ama. Sedengkeun tali anu jadi kolot tetep bakal nganteng nepi ka kemana wae.
Bral ayeuna mah ulah diengke-engke lain amang ngusir sabab sakedeung deui di alam manusia bakal perang hidup leuwih alus dinita peuting di alam manusia ieu. Oh nyanggeus atuh kitu mah uing geus narima sagala rupana nuhun pisan uing geus di upuk ku ilmu agama anu dibere ku ama yo. Kenaon da kewajiban eta mah kewajiban nu kudu dipake namun teu dipake nya dosa meureunna. Keur naon diajar sedengkeun ayeuna pahala anu diajar teh leuwih gede jeung nu bisa. Ama bisa kana Al-Qur'an tapi teu dipake atawa dipake. Sedengkeun aya jalma nu hayang bisa Al-Qur'an terus maca Al-Qur'an sanajan teu bisa tapi ganjaranan jelas leuwih hebat leuwih gede tibatan anu diajar kana Al-Qur'an jeung nu bisa oge. Oh mau nu bisa tapi boloho maksudna teu bisa ain maksudna bisa tapi boloho teh naon ongko bisa kana Al-Qur'an tapi teranyabak Al-Qur'an gitu dosa teh. Oh gitunya Nya geus ayeuna mah bisa loba nu protes sok loba nu aneh kan. ama uing hampura tuh uing ayeuna rek balik ka alam manusia teu kuat hayang papangi jeung indung jeung bapa uing ayeuna teh beuneuh geus kolot ka Cidaman nya. Bral kasep geulis cuk sing salamat di jalan tong poho kana papadot cuk didoakeun ku ama didoakeun lahir jeung batina mudah-mudahan hidup di alam manusia teh sing meunang kamaslahatan sing meunang kabagjaan naon anu dicita-citakeun sing kalaksanakeun. Bral hidup ini tieu pitempatan muru peuting we nya. Oh nya mas rek kitu mah uing rek mangkat we heula. Assalamualaikum hayu dia ma ya kedaang ka ayeuna. Bral cuk. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanggeus puguh kitu si kamileung harita ngajeuwang leungeunna nyimas diah lopa belesat dik kamileung harita ngabelesat keluar ti nagara aye. Si kamileung harita nangtung mancuh dia eta tempat anu mana kaluarna teh tangtuna nyaetana di hiji tempat anu pernah dipake tarung ku manehanana anu ngaran Jati Kemaling. Dia lopa anu bengong sabab manehna pernah asup ka daerah dinya teh Tangkal Jati anu memang rentul di mana-mana Tangkal Jati. Tapi ayeuna kanyataanna Tangkal Jati eueuh nu aya teh kursi tu we anu ngampeh ka ditu ka dieu. Si kamileung anu nangtung mancuh dina tangtunganana harita ret kakenca ret kakatuhu ras inget hiji tangtungan aki-aki anu ngaran Eyang Pancarbati. Seor angin harita karasa nyeor nakrana. Kamileung ulah anu ngaran Eyang Pancarbati nganuhunkeun ka hidup kasep sabab aya aki ayeuna geus balik ka asal aki hirup geus sampurna ku alatan aki eleh ku hidup tina aki eleh teh justru hirup aki jadi sampurna katimang aki anu eueuh lawan dina waktuna. Kunaon eleh jadi jalma nganuhunkeun ka uing gitu teh. Sok ararame ongko eleh tapi nuhun. Aki teh Eyang Pancarbati. Ulah Eyang Pancarbati ulah ngahaja megat anjeun nganuhunkeun ka anjeun sabab kula ayeuna bisa deui asup kana raga Purnagara kula anu ditinggalkeun mang ratusan taun lilana nganti musuh anu mampu ngelehkeun kula ayeuna kabuktian ajian
Gandarawisa anu jadi baju kaula ayeuna geus rangsak tur kaula bebas kaula geus balik deui ka nagara kaula geus balik deui jeung keluarga kula nu salama ieu kula memang teu bisa mulang kula teu bisa balik lantaran baju kula ajian Gandarawisa can meunang awak ajian Gandarawisa ayeuna geus asup kana diri hidup kasep nah jadi asup ka uing irahan ngasup ke nana Aji Gandarawisa geus eleh ku hidup sabenerna Aji Gandarawisa geus moal aya tandingna sanajan Aji Jagada Dewa sanajan Aji Jagatpura Aji Gandarawisa geus jelas leuwih unggul ayeuna geus nyampak dina diri hidup Aji Gandarawisa intina kaula rek menta dihampura ka hidup sajabana kitu kula nganuhunkeun sabab kula ayeuna geus ngumpulung deui di alam kula anu memang amoksa geus tilem ti alam manusia dilana 555 tahun hidup dina hiji waktu bakal jadi pamimpin bakal ngawasa di tanah Jawa dina waktu sababaraha tahun ka hareup kula bakal datang dina waktuna engke hidup jadi raja asa teu kapikiran aing mah jadi raja ieu teh sanajan hidup mung sanajan diulah-ulah tapi tetep titis tulis geus disiapkeun pikeun hidup mimpin hiji kerajaan anu sakti di dieu tempatna eyang kamana deui jelema teh diajak ngobrol ngaleungit Kang akan nyari sareng saha sih akang teh ngomong bieu teh jeung hiji jelema anu ngaranna Eyang Pancar Batik cenah geus balik ka alamna geus ngumpul jeung keluargana sabab ti kamari teh memang Aki Pancar Batik teh tetela teu bisa asup ka alam manusia ka alamna sabab manehanana masih kena boga baju anu can bisa anu can banggih awakna cenah eta teh ngaranna ajian Gandarawisa sanggeus eleh tetela ajian Gandarawisa teh geus dijadikeun pemilik ku uing sabab uing teh cenah mangrupakeun awakna aduh rupa-rupanya euy nya Kang nya sadina dongeng menciptakeun anak pabeulit meureun Kang nya dekat teuing ada kieu we kayanana sakaingat tapi dah sanajan sakaingat dah ngahibur we ieu mah teu da lainnyaan ayo urang nepungan bapak jeung indung akang geus kangen teh geus dilana karana duka sabaraha taun akang teu papanggih teh tapi dah rasa kangen kanu jadi bapak rasa hayang papanggih masono nakaranan jeung nu jadi indung jeung tukang nyarekan baheula teh galak teh Kang nya mantak kudu amun kana picicingnya ulah loba omong galak teh indungnya bapak akang mah akang baheula pernah di talian dina tangka cau inget we di kararangian pedana naon Kang tep sapira-piranan akang teh mau lauk sabaraha hiji jeung hayam jeung domba kitu atuh akang mah nisok naon teh heukeun bae da baheula akang jadi bangsat ayeuna mah jadi bangsat cinta Nyai we ka atuh da anu nisok naon teh saya aku pingin ke Kang Depi kata saya heukeun bae atuh da eta masuk kitu da sanggeus puguh kitu mah Nyimas Diah Lopa jeung si Kamileung harita ya lopa nu geus apal karena gerakan-gerakan si Kamileung anu geus teu bisa diparentah deui harita ya lopa anu naek kana tonggongna si Kamileung harita sedengkeun si Kamileung anu ngablesat harita liri berat angin leungit ilang tanpa karana dina waktu nu sakolebat si Kamileung geus nepi deui ka hiji tempat anu mana asing keur Diah Lopa
Tapi jelas eta tempat teh mangrupakeun tempat pikeun atarapi tempat kelahiran si Kamileung. Eta tempat anu mana hiji tempat anu endah perkampungan anu aya di desa. Angin menengah hiliwik nakeranan, kaayaan datang teh nyaetana waktu isuk-isuk geus recetna manuk dina tatangkalan. Si Kamileung jeung dia lopa nu nangtung dina sisi sawah, dia lopa nu melong ka ditu melong ka dieu, loba jalma isuk-isuk keneh ting kuruduk ka sawah. Tah ieu teh tempat akang, ieu teh tempat daerah kelahiran akang. Itu tempat akang teh di dieu Kang Kapungkur teh. Nya di dieu akang teh geus di pikakeheul we ku saban warga teh sabab akang mah rumasa di dieu teh bangsat baheula teh. Bangsat. Nya bangsat akang mah aya lauk dibabuk, aya hayam ditewak, aya eme berele dipencit we ku akang teh dina kandang keneh kitu. Nah terus dagingna dikumaha? Ya dagingna mah diarah, daging nama uluna we jeung haya jeung kulitna disimpen di dieu kitu baheula teh akang mah jahat kacida tapi da ulah katurutan deui atuh. Mami akang di palimana? Ah, imah akang mah lumpang di ka tengah kampung ka ditu hayu geura yuk. Si Kamileung harita majakan ka diah lopa. Urat reret ka kenca ka katuhu. Eta daerah teh mangrupakeun daerah anu genah nakeranan. Cipancur ngaranna tempat anu mana si Kamileung dilahirkeun. Kang, itu jalmi-jalmi mending ngaralabring mereka mana tuh teh Kang? Oh, itu teh jalma-jalma anu rek ka sarawah. Di dieu mah tuh tingali wah loba jalma anu rek ka sarawah, anu rek ka Kerbon di dieu mah. Jalmana memang alakur. Oh, itu imah anu juga lah, imah anu gede sanajan kumaha oge tah. Eta teh Juragan Damar ngaranna. Anu harta kakayaan teh dipaokan ku akang baheula. Sabab cikuru akang eta harta teh nyaetana harta nu guru akang, jadi akang teh bebas we maokan kitu dahar katana harta nu guru akang. Oh, eta teh Juragan Damar namina nya di dieu mah jalma pangbeunghar-beungharna. Ngan hartana sebenarnya lain harta manehna. Harta anu guru akang ngaranna Baeot. Ngan guru akang teh bisa mancala putra mancala putri, bisa ngarobah beungeut, bisa ngarobah cirimna. Hiji lalaki anu disebutkeun jawara anu ngaran Kisalade robah wujud jadi Baeot aki-aki anu rada gelo. Dan leres Kang nya oge pantesan atuh anak buahna ge gelo meureun Kang nya. Anu wing mah buktina wing bisa kawin ka maneh ge bogoh. Anu wing teh gelo meureun maneh bogoh mah. Ya lopa dicirihilan we jeung si Kamileung harita bari leumpang. Gok ka hiji imah anu mana eta teh imah panggung tapi gede ketinggalna. Eta imah panggung teh ketinggali sepi nekeranan. Ieu imah akang teh. Ieu imah akang teh. Eta imah euy geus perubahan we teh baheula teh kieu jeung kieu ieu imah teh. Mudah-mudahan we indung jeung Bapak Wing masih kena aya di kieuna yeuh. Ceuk si Kamileung harita. Si Kamileung datang terus uluk salam. Assalamualaikum. Ceuk si Kamileung harita. Assalamualaikum. Kamileung eueun nemalan. Assalamualaikum. Ceuk si Kamileung deui. Tapi boleh di jero imah eueun nemalan. Ari di jero imah katingali ku si Kamileung ditoong teh mani bararesih nekeranan. Hartina imah teh masih kene aya nu nyicingan. Alhamdulillah imah teh jigana masih kene aya nu nyicingan indung aing bapak aing masih kene aya duh aing kangen we. Sono ka indung aing anu galak duh.
Ada yang nu batuk harita di bibir. Anu batuk euy. Saha Kang kinten-kinten? Aduh, kanu batuk masaha. Jika mileng harita ngajakan dia lopa ngeleng ka tukangan imah. Barang breh katingali harita aya nu keur diuk we menit tenang nakranan. Hiji bapak-bapak anu katingali gagah dina pangawakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta bapak-bapak anu geus katingali jawit-wit bodas ret ngareret. Barang breh harita neuteub seukeut ka si Kamileung. Prejat bapak-bapak eta hudak. Kamileung? Cager Pak. Si Kamileung harita ngagabrugkeun jadi bapak. Gaur we si Kamileung harita ceurik teu era ka pamajikan harita. Si Kamileung ceurik nangkep kana jadi bapana. Pak. Uing teh minta dihampur apa? Uing geus ningakeun bapak sakitu lilana. Kamileung, Allah, dengan hidup balik ke sep, Lima ke mana Pak? mate keur kacai, aya mah keur kacai, keur gegeroh, keur nyeusuh meureun can balik. Ari ieu saha? Kamileung, kabogoh tawa. Nepangkeun abdi dia lopa Pak. Abdi teh istrina Kang Kamileung. Jadi hidup nuaran dia lopa teh. Kamileung harita kerung. Bapak apal geuning. Ari manes ya Kamileung. Sanajan bapak cicing di lemur jeung indung maneh tapi bapak tetep ngadengekeun berita-berita maneh sabab berita maneh teh geus ayeuna geus kakoncara ka mana-mana kasep. Tina kesel, tina gebleg, tina gelo teh maneh ayeuna geuning jadi hiji jalma pamuntangan. Loba jalma anu ngarepkeun datangna maneh sabab maneh jalma anu tukang tulung tinulungan cenah geuning bejana. Uing mah turung timulungan teh nu bisa we Pak, nu teu bisa menyentuh. Anu teu bisa mah da ngalakasir oge geuningan dicokotan tara make useuh. Anger we digali sia teh. Tapi bapak mah make karalange deui meureun kana awak uing. Gablagi sia. Ai sia mauk deui mah kana juragan damar jadi kararangean deui ku aing ceulina meureunan. Cek Mang Dana harita beri cecengiran ayeuna mah. Beda cecengiran baheula jeung cecengiran ayeuna. Mang Dana mengarasa bunga cecengiran oge tapi rada ngahargaan. Deras ngahargaan lin rada deui ka si Kamileung jadi anakna. Sabab dinten teh si Kamileung ayeuna geus jadi sabiwir hiji jalma gagah sakti mandraguna anu tanpa tanding. Barang keur kitu torojol harita indungna datang perirebo babawaan. Mawa gegerohaneun mawa itu mawa ieu. Mana? Cek Mang Dana harita. Naon atuh gegerohan wae? Cek mana harita? Ieu saha nu datang? Pitarsi harita neuteub seukeut bari nangtung. Kamileung. Ya Allah Kamileung. Ulung babawaan harita dialungkeun. Kurombrang. Seueuhan amayapah nu meunang. Meureut teh. Si Pitarsi harita langsung muru ka si Kamileung gabrug harita ngagabrug ka si Kamileung harita. Pitarsi ngagukuk ceurik bari ngagalentoran nu jadi anakna. Ya Allah Kamileung. Kumaha wae hidup teh geus kasep. Mah meuni sanuna kerahanan gak hidup kasep. Kamileung harita sarua nguluncang Cipanonna sanajan jawara ge hari ningali indung mah tetep we ngecelakeun Cipanon. Teu ngecelakeun Cipanon ka indung mah sakpiraku kitu. Si Kamileung anu muntang bageuh nangkep kana jadi indungna harita. Geus lila paungku-ungku ret. Pitarsi harita ngareret sedengkeun Mang Dana tungkul harita asa kagagas bere ningali nu jadi pamajikan patangketan. Nek, Kamileung ari ieu saha atuh? Mah, netangkeun abdi teh lopa, Mah. Ya lopa. Abdi istrina Kang Kamileung, Mah. Oh, jadi Kamileung maneh teh geus kawin. Geus mah, Duh,
kawin teh geuning nah masuk teh teu ngeunah nyana-nyana kitu mah ti baheula sia maneh mah maneh sok naon teh. Tapi tar si harita bari babuk tina sedih teh jadi hayang seuri ngadenge si Kamileung kawas kitu. Iya tuh gelis ka jero ayo. Kamileung hayu tuh ka papanjikan ka jero ayo. Di bapana keur naon atuh teh? Bapak keur ngarautan awi keur nganyam bilik puguh. Ceuk Mang Dana mah dijongjona karanan harita ngarautan bilik. Saterusna Mang Dana oge cengkat harita pedog disimpen dina luhureun bilik nu nganyam can anggeus. Sararea asup ke tengah imah. Sararea harita ngariung ngobrol ngalir ngidul. Kamileung ngomongkeun pangalaman manehanana sajeroning lunta ti eta kampung. Meunang rupa-rupa pengalaman si Kamileung. Ngantukna ayeuna si Kamileung bisa balik di mawa pamajikan anu ngaran Diah Lopa nu geulis. Kajadian sakabehanana si Kamileung harga dibejar-beaskeun. Mang Dana jeung nu jadi indungna ngadengekeun si Kamileung harita ungut-ungutan we. Lantaran ngerasa yen si Kamileung bener-bener ninggalkeun kampung teh jadi manfaat. Sanggeus beres si Kamileung ngadongeng harita. Indungna nyata Nabi Tarsih anu bolak-balik we ka dapur lantaran keur nyangu nyadiakeun si Kamileung. Dibantuan ku Diah Lopa sanajan diulah-ulah ge Diah Lopa teh bagian jadi keluarga ayeuna mah. Diah Lopa ngarumasakeun yen manehna memang pamajikan si Kamileung anu hartina sarua jeung anakna keneh Bitarsih sanajan binan. Diah Lopa anu memang pakpik-pek bari diajar we manehanana sabab rumah tangga teh moal waktu moal tetep jeung indung wae meureunan. Hayang apal, hayang bisa kumaha carana ngaulah anu jadi salak. Diah Lopa teu bisa diulahkeun terus we mantuan naon we indungna ngagesrek. Bantukna berak sararea dahar. Diah Lopa nu ngakutan sangu sayur jeung sajabahna dina waktu harita. Sayur kacang tangtuna dawuhna naon. Sayur kacang we cukup. Lauk mah aya ngan hoream nguseupna di balong belah tukang cenah. Sararea dahar bala kecerakan bari ngobrol itu jeung ieuna. Geus beres dahar harita. Terus salat magrib si Kamileung anu dina waktu harita mingpin salat nu jadi bapakna. Lantaran bapakna hayang apal nepi ka mana ilmuna si Kamileung ayeuna. Tapi tetela cara-cara dina maca Quran oge si Kamileung ayeuna geus jauh beda tibatan baheula. Nu tangtuna pangalaman leuwih datang terus sajeroning si Kamileung ngalalana. Karasa bungahna, karasa bagjana di eta keluarga Mang Dana. Anak jeung nu jadi pamajikan si Kamileung lengkep datang tur aya di hareupeun manehanana. Beuki bungah we keur Bitarsih harita jeung Mang Dana. Sabulan, 2 bulan, 3 bulan si Kamileung cicing di eta imah. Kamileung seperti biasa nu gaul ka ditu ka dieu beda jeung baheula tukang bangsa, tukang ngaruksak, tukang itu jeung ieuna. Sanajan para warga apalin keneh kana kalakuan si Kamileung baheula keur leutik, tapi ayeuna si Kamileung dewasa. Lain si Kamileung anu leutik anu bregong tapi ayeuna si Kamileung dewasa, si Kamileung anu memang tukang tulung tinulungan jalmana geus kajoma geus ka koncara kajana pria cek paribasana. Sararea sejagat geus apal yen si Kamileung anu luhung ku ilmu jemar ku panalarna tukang tulung tinulungan nulung kanu butuh nalang kanu susah. Sararea geus pada apal kalakuan si Kamileung. Antukna para warga antusias dina waktu harita dararatang ka si Kamileung ngumaha. Si Kamileung dijadikeun pamimpin di tapi tempatan dijadikeun tua kampung sanajan si Kamileung masih kana ngora sabab ngarasa si Kamileung anu cocok, ngarasa si Kamileung anu pas. Uhur ku ilmu jemar ku panalarna eta nu dicokotna ku para warga, tapi si Kamileung nolak sabab masih kena aya jalma nu leuwih bijaksana nu leuwih kolot. Kamileung lain teu rek mantuan ka para warga sanajan kumaha oge tetep si Kamileung teh warga dinya ayeuna. Sanajan dina waktu engke teuing kumaha kadituna. Ngan anu jelas lalampahan si Kamileung salama ieu geus balik deui ka lemurna. Si Kamileung geus ngarasa yen hirup si Kamileung geus bagja teu bahagia.
Selama 3 bulan selama genep bulan si Kamileung aya di kampung Cipancur ngantukna dia lopa oge dina waktu harita nepi ka ngandegna si Kamileung. Kayaan dia lopa nu saban poe hayang teh mandi we jeung mandi teuing kunaon dia lopa. Sedengkeun si Kamileung dina waktu harita anu jadi tukang tani we bari sasakali manehna ngawuruk ngaji si Kamileung teh lamun sore. Si Kamileung dina hiji waktu bebeja kana jadi pemajikan anak dia lopa. Manehna rek kaleuweung dianteur ku para warga. Lantaran si Kamileung rek ngadegkeun hiji musola. Lantaran musola anu ti heula kasebutkeun leutik, jadi si Kamileung teh arek ngabangun masjid. Masjid biasa zaman baheula mah. Cukup we ukuran oge henteu gede make panggung palupuh jeung sajebat. Suki-suk keneh si Kamileung hari singkil mah bedog segala rupa katut mangdana ge milu hari. Ibu-ibu anu nyiapkeun jangke datang salaki-salakina kasup dia lopa harita milu bunga we. Lantaran salakina anu memang diaku tur kapercaya di kampung jadi pemimpin sanajan mung dititah tua kampung jadi tua kampung. Si Kamileung harita ini teh hiji leuweung anu memang lumayan jauh teh tapi tempatan. Eta leuweung teh anu ngaran leuweung Sanan. Hiji leuweung tutupan anu kacida pisan gedena di daerah dinya di daerah Cipancur. Mun leumpang kurang leuwih 2 jam beureuna. Atau lebih 1 jam leumpang mah. Di lemurna Cipancur ka leuweung Sanan. Eta leuweung Sanan teh kaasup leuweung anu ganas gawat jeung sajabana ngan perah tatangkalana loba. Mantak para warga dalantaran aya si Kamileung anu jadi pamimpinna. Taraek milu teh lamun eueuh si Kamileung mah nyata atuh ngaburi gideg we hoream sieun ku oraina nu garalak. Sabab orai teh cenah bejana lamun ningali jelema sok ngunag di leuweung eta mah. Kan kulantaran si Kamileung anu jadi mimpinna sagala bisa diperuhkeun cek paribasana ku si Kamileung. Geus tepi ka pileuweungan sararea eureun heula tur muka timbal di sisi leuweung. Jadi kumaha ajang Kamileung urang teh bakal asup ka jero leuweung ieu teh. Nyamang euy urang asup we ka jero leuweung sabab di jero leuweung teh memang tatangkalan jang masjid mah memang loba gede mararejeuna lalempeng deui. Ya ngalat tangkal. Ya jelema kan loba ieu teh sabaraha ieu aya 20 nya, 20 urang aya. Ya 20 majikan mah tuh jeung barudak ngora mah. Oh syukur we bisa digotong we nu berat mah digotong we da tonggal anu gede-gede teuing paling geus gede pingping paling gede ge jang tihang hungkul kapan urang terek nyieun masjid dah yang nu tohaga meureun nya nya nu hayang nu tohaga mah nya lamun hayang nu tohaga mah nya kudu ngarat tangkal anu gede. Oh nya bener nya wayahna barudak nyangke mawat ieu teh mun anu berat mah digotong we ku duaan-duaan tau kutiluan nya mang sararea harita. Tapi moal ayeuna naon ditu jang? Insyaallah moal sing percaya we samemehna urang asup ka leuweung teh nya kudu apal we kana doana minimal mah bismillah urang teh. Leuweung teh nya itu we urang mah da naon randadakan maha kawasa we ulah sok sieun ku itu ku ieu nya memang di leuweung teh kacida pisan sangat tur sangarna. Loba beja orai ge cenah sok ngunag ka jalma-jalma urang kampung tapi dah heumoh ayeuna mah. Cek si Kamileung harita anu memang geus diperuhkeun sakabehana ku si Kamileung bisa tukangeun eta para jalma. Sararea harita ngabring ka tengah leuweung dipingpin ku si Kamileung. Sanajan dipingpin ku si Kamileung hanter anger we hate madag diduk sararea oge. Sok sieun aya itu sok sieun aya ieu, tapi alhamdulillah nepi ka tengah leuweung teh nanaon. Sasatoan jika nu areueuh iwal ti manuk we tinggal per sasatuan galak model maung model uncal model itu jeung ieu teh arareueuh we dak dumadak siga nu kalalabur mere jalan ka para warga urang Cipancur. Sanggeus aya di tengah leuweung si Kamileung harita jeung para baradna jeung para warga harita nutuh sagala nu aya di dieu. Tatangkalan harita anu diperlukeun di ala. Sanggeus beres ngala tatangkalan eta tatangkalan teh langsung dipararanggul. Sedengkeun si Kamileung harita anu paneuri
atuh. Aing kurang asa sararabal kieu yeuh. Cek si Kamileung harita. Nu saterusna si Kamileung luak dieu kana tetangkalan sugan we aya bubuahan nu sakirana pangalaman manehanana baheula waktu keur ngalalana si Kamileung sok dahar bubuahan. Kamileung harita ningali tangkal anu kacida pisan gedena tur leubeut bubuahanana eta buah teh buah anu ngeunah bisa didahar ku manusia. Si Kamileung harita ngadeuketan kana eta tangkal buah. Saterusna si Kamileung harita make jurus-jurusna nyala eta buah seolah-olah eta buah teh dipipit di handap. Burulu eta buah teh teuing sabaraha hiji ngaburulu dicokotan ku si Kamileung harita pas ngegel eta buah teh karasa kesed. Lantukna si Kamileung ngaburakeun eta buahna oge harita dipikeun kana urut pangburaanana. Geus kitu si Kamileung geus teu sebel deui leos harita nuturkeun warga anu geus leuwih ti heula tadi mararawa tatangkalan. Waktu anu beuki nyerelek si Kamileung jeung para warga anu ngaleut ngeungkeuy ngabanareut harita ngemat-ngemat nyatang pinang anu mararawa tatangkalan. Si Kamileung oge kasempetan mangul we si Kamileung oge. Sanajan mampu si Kamileung cek paribasana mangul teh sakitu lobana tapi tara ningalikeun ka para warga. Biasa we mangul anu sok sabiasana ku para warga dibawa kur tibah si kadebitis. Si Kamileung anu ngabring milu harita tukangan para warga pang tukangna lantaran tadi ini balik lagi init pang. Nu antukna rombongan teh nepi ka imah teh ka kampung. Pembawaan digunukeun di hareupeun imah si Kamileung sabab lemah anu geus dijieun teh pikeun masjid teh aya di hareupeun si Kamileung sabab si Kamileung anu jadi guru ngajina dia tapi tempatan sekalian dibarengan ku dialopa. Kamileung anu geus diwuru kanan jeung dialopa nyatana kudu jadi bapak angkatna nu aya di nagara jin. Jelas dialopa anu cerdas pinter mampu ngawuruk barudak ngaji nu leutik nepi ka nu dewasa. Sapoe, dua poe, tilu poe si Kamileung harita. Masjid geus mimiti ditangtungkeun. Para warga antusias nakeranan dialopa jeung keluarga na harita mararasak. Bantuan ku ibu-ibu nepi ka recet nakeranan di dapur teh. Nepi ka masakna ge di luar harita lantaran sakampung eta kabehanana mararantuan tur ngadegkeun masjid. Sedengkeun di hiji tempat katingali di hiji tempat aya sasatoan anu silih udag. Tengah leuweung sato-sato harita sing aludag jeung babaturanana we seperti biasa ararocok. Ningali ledigna urut warga anu mararawat tatangkalan eta sasatoan teh ayeuna. Siga anu ngararamuh tur araramek tapi da tadi mah arareuweuh eta sasatoan. Di antarana aya hiji banteng. Eta banteng anu neangan hakaneun we bari tungkul eta banteng teh banteng bikang. Banteng bikangna harita bari tungkul terus we ngalaan jukut-jukut anu dihakan ku manehanana. Eta banteng bikangna barang ngahakan kana pelebah urut buah si Kamileung anu loba di dinya. Eta banteng akan kana pangburaan si Kamileung. Anu tangtuna eta pangburaan teh nepi ka beakna diletakan ku eta banteng. Saterusna eta banteng langsung init tinggalkeun eta pitempatan lantaran diudag ku jaluna. Beretak eta banteng lumpat. Banteng lumpat sakalumpat lampet diudag-udag kudu jadi jalu. Aneh eta banteng siga boga panglumpatan tenaga kekuatan anu sakitu rosana nakeranan. Lumpat banteng teureun-eureun teuing diudag teuing henteu eta banteng ngacir lumpat terus lumpat sakalumpat lampet. Lantukna eta banteng lumpat nepi ka hiji tempat. Nu teuing di mana eta banteng. Eta banteng katingali sangeus eureun manehna depak. Banteng siga ngarasakeun beuteungna asa meral. Beuki lila eta banteng beuki meral beuteungna. Eta banteng nu antukna gulang-guling nangkarak beuteungna lir ibarat anu melenung tur hamil sabada harita dina waktu sapoe.
Banteng lamun kawas jelema mah marurung meureun ngarasakeun kanyeri atawa kalinu dina beuteungna lir ibarat aya nu nonyokan ku ai. Kocapkeun carita ieu banteng teh anu keur hamil urang leuwih meureunan ieu hamilna banteng teh 7 poe. Banteng kadalapan poe na ngalahirkeun. Aneh bin ajaib ngalahirkeun anak ieu banteng teh hiji orok lalaki anu kacida pisan gagah asep. Eta banteng ningali kana bayi manehanana ngarasa aneh. Terusna mundur, maju deui diletakan, maju deui mundur deui, bingung. Ngaran-ngaran sato ngalahirkeun manusia. Eta budak bayi anehna ujug-ujug bisa ngoronang we. Sacakan kara ngalahirkeun sarua jeung sato mun kitu. Inung banteng harita lir ibarat nguluncrang cipanona ningali bayi anu ngoronang kokoronangan dina jukut harita. Nutur-nutur kanu manehana kanu jadi inungna nya tala banteng. Eta banteng sida nu ngarti nakaranan sakumaha ilaharna manusia. Ngan pedah bedana meureun teu bisa ngarawat itu jeung ieuna. Eta bayi teh make jeung teu daek nyusu segala rupa. Inung banteng saterusna depa. Eta bayi nu kokoronangan harita langsung naik kana awak banteng anu nutur-nutur sakitu jauhna tita tadi ku ngoronang.